Baraya ulah ngabeakeun waktunya untuk ngedit seharian harapan videona hayang sampurna. Jadi ngedit teh susahnya sesampurna mungkin, tapi terserahnya ngedit sewajar-wajarna bae nya. Nu penting mah urang bisa ngupload video misalnya ieu jeung kanggo para pemula ya nya. Ku hayang sampurna ngedit sampai seharian misalnya cuman ngan boga hiji nya nu dipostingkeun, tapi ulah kitu teuing nya. Pokona mah usahakeun urang posting konten urang eta di 2 atau 3 lah, salobana 5 lah, komo jeung para pemula. Ari ku hiji teuing mah bisi lambatnya, mun hayang urang view-na cepet naik jadi posting sing seueur nya, sing seueur ge nya henteu seueur banget lah samampuhna urang. Jadi lamun urang rek ngedit disampurnakeun eta bisi ngaganggu aktivitas urang, aktivitas dapur misalnya nya. Kan sebagai ibu-ibu mah pasti nanya disambi-sambi jeung masak, jeung nyuci, jeung ngurus anak. Hayang sampurna jadi teu kaburu nanaon ku nyekelan HP bae ulahnya sampai kitu teuing mah. Pokona mah lamun hayang normal mah kieu bae lah, anu misalna ngomong sakieu lah, tampilkeun muka di depan kamera anu sampurna, jeung nyieun video anu bagus misalnya nya, konten-konten urang supaya urang bisa menampilkeun sabaraha kali kitu sapoena. Ulah cenah ieu mah hayu ngutek bae ngeditnya sampai teu anggeus-anggeus ku sababaraha jam, eta ulah kitunya ngaganggu kana aktivitas nu lain. Jadi ku hayang normal kitu, ku hayang bagus. Ieu mah kieu we ka para pemulanya sawajarna sabisana ngonten, walaupun cuman kos kieu ngacaprak di hareupeun kamera, nu penting nampilkeun muka urang sasampurna mungkin kos kieu lah. Apa adanya istilahna mah, teu kudu dibuat-buat lah. Engke ge lamun algoritma rek ngabaca mah hampuran jeung ngomongna sok kos kieu. Algoritma rek ngabaca mah teu kudu mewah-mewah, teu kudu bagus-bagus, geuningan batur nu konten sederhana bae ge bisa talanya. Pokona mah kieu bae, batur bisa pasti urang bisa. Intina mah nu penting semangatna heula, daekna heula, belajarna heula ngonten mah nya. Ulah eta hayang cenah video urang ditunda bae di beranda, di galerinya henteu diposting-posting. Pokona mah siapkeun mental, pokok pertama namanya urang mental pasti dihujat mah nya geus pastilah ngaranna ngonten mah teu saha walaupun anu bodoh, anu pinter, anu susah, anu teu susah ge sarua pasti dihujat. Seperti kieu nya, ibarat pohon nya makin tinggi makin